Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama Abdi Fikri Dwi Wahyuda dari kelas 10 MIPA 7. Ia mangrupikan kahirupan sapopoe dina nyegah COVID-19. Biasa tabu 5 subuh kuring ngadoa fajri. Tabu 6 abdi parantos sarapan saatos kuring ningali TV. Tubuh 9 abdi mandi. Sareng tabu 12 abdi doa lohor. Saantos doa lohor kuring nyandak vitamin. Saantos nginum vitamin kuring nyandak mandi lohor. Saatos mandi parantos tuang siang sareng tabu 3 kuring ngadoakeun asar. Sareng diajar dugi ka tabu 6. Tabu 6 abdi salat subuh sareng tabu 7 salat. Tabu 9 wengi abdi bobo. Janten tina kahirupan sapopoe dina nyegah COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.